Neng, Naon lapar euy. tadi suka nanti harapan. Henteu puguh, Neng. Amah Dahar di dieu wae atuh, Neng. ieu teh di tengah leuweung nengan orang ka mana terus si ih kumaha sih? Saat teh. Tuh. Waduh. Sajen Nya sasajen, Neng. Saha nu ngomong warung? Terus bak di dahar kok Nya tuh, Neng. Daripada mubazir, hayu, Neng. ulah tuh ih sajen ulah ih dibahayaeun si mah dibahayaeun ulah ih Ulah. Tuh, Neng. Aya waluh, kurupuk, rokok, jeung kopi. ulah Tapi kopina diplastikan, Neng. ya diplastikan namun teu diplastikan mah digerumut ku sireum Cobaan ulah ih si mah ih ulah ih ulah atuh Enak, Neng. Neng hoyong. Enak, Neng. ulah tuh ada teh dibahayaeun beli teh sajen ih Mubazir, Neng. Enak. ulah atuh itu teh dibahayaeun sajen eta teh bau sieun ih ari si ih sebelum ayo bae sieun kalaparan Enak, Neng. Halim waduh Gusti waduh horor pisan ieu mah siga nulina film mah ngalungit sagala teh cinta teh sakaneng teh geuning teh malah ninggalkeun Neng teh apa henteu Neng teh tidak bisa hidup tanpa malah ninggalkeun Neng muncul atuh jadi teh bobogohan teh tuh dah dicaram teh jadi maksa jadi we kieu bening tengah leungit ya Mana si Neng tehnya? Leungit deui. Neng. Neng. Sudah tadi ditadahar we hese. Padahal mah tinggal lep-lep we. Non hesena. Terjadi atuh ieu mah bobogohan teh. Aya wae. Wah, tempel agrag. Bawa-bawa ya, si Neng erek datang. Waduh, alhamdulillah, si Neng geuning aya di dieu. tenan naon Henteu, Neng. syukur atuh tenan naon mah makana ulah sok nekat dadahar sajen hayu atuh urang lanjutkeun deui perjalanan Hayu.
Naon, Neng? Ieu kan jalan nu tadi, A. Lain ah. Tuh, sajena ge masih di ditu. Waduh. Nya bener, Neng. Terus kumaha, Neng? Kumanya? Oh nya A, kieu he. A leumpang ka ditu, Neng megat di dieu. Nya. Waduh, bener aya di dieu. Buruan atuh A, leumpang ka ditu. Oh, Neng. Jadi A balik deui. Poho jalan, Neng, ke kanan atau ke kiri? Soalnya mah atuh ka kiri, A ka kanan mah atuh walungan. Oh, nya. Bener A, urang teh kasasar. Tenang, Neng, tenang. Semua masalah pasti aya solusi. Tenang, ulah panik. Tapi kumahanya? Nya nih, kumaha mau nanyakeun ka Mbah Dukun. Si A dukun di mana, A? Oh, nya. Kumaha lamun nanyakeun ka Mbah Dukun Google. Mau HP kan, Neng? Oh iya. Sugan we apalin jalan ka imah. Halo Mbah, sehat? Sehat-sehat, bagaimana cucuku, ada yang bisa Mbah bantu? Kieu yang abdi sareng kabogoh abdi teh kasesat. Kumahanya solusina? Oh gitu, maaf karena ini daerah terpencil, mohon maaf, bisa dibantu cari sinyal yang bagus. Oke, terima kasih udah bagus, stop di sini. Maaf, Eyang haredang mau keluar ya. Oh nuhun Eyang, mangga bade keluar mah, diantosan ku abdi. Baik Eyang, terus gimana solusinya? Oke, menurut penerawangan Eyang, karena Anda tersesat, maka segera minta bimbingan Ustadz. Ingat, pacaran itu dilarang Allah. Loh, kok Eyang jawabnya begitu? Bukan begitu Eyang, maksudnya ini saya tersesat di hutan, gak tahu jalan pulang. Iya, itu karena perilaku kalian berdua telah melanggar aturan Allah. Jadi Anda tersesat. Ini sebagai peringatan buat kalian. Jangan berpacaran berdua-duaan di tempat sepi. Karena yang ketiganya setan. Setan akan menjerumuskan kalian. Oh iya, betul-betul Eyang. Jadi gimana harusnya Eyang? Segeralah bertobat dan jangan mengulang perbuatan ini lagi. Eyang masuk dulu ya. Waduh, bener Neng, urang teh salah jalan. Encan muhrim geus bobogohan. Terus kumaha atuh aretos kieu? Urang tiasa uih moal. Tenang Neng, urang ayeuna turutkeun heula petunjuk Mbak Google tadi. Terus hubungan urang kumaha Ulah khawatir atuh Neng. Engken Neng dihalalkeun ku Aa. Neng ge nikahin ku Aa. Bener eta teh Atuh bener Neng. Ayo atuh, enggak Neng teh sasabaran yang uih. Ayo Neng, urang ngadoa, urang turutkeun Mbak Google tadi. Waduh, si Ana jadi gitu. Buah-buah kata orang si Eyang. Kajen teuing Neng, yang penting mah urang geus datang ka imah.